Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus stand up komedi untuk menghibur masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat ya. Di dia Ki Kampak rek caritanya. Rek carita naon Ki, cenah gitu kan. Jadi aya budak parawan caritana teh. Aya budak parawan, si budak parawan ieu teh ku indungna teh neng gerak kawin cenah, geus meujeuhna umur geus pas. Tah kawin we nya si neng eta teh aya kapanggih jodoh. Nepikeun ka kawin teh si budak awewe eta teh jeung budak lalaki eta teh geus sataun, geus ampir sataun. Neng cenah ditanya deui geus kawin teh, ai maneh cenah di KB apa naon? Emang kunaon mak cenah nanya kitu geuningan di salareuwas. Henteu, ieu emak kan geus kolot, emak teh hayang kos batur, hayang nimang-nimang incu cenah ningali tatangga si Acih ngomekeun incu, si Icah ngomekeun incu, si Wiwi ngomekeun incu cenah. Tuh geus arincuan, ai mamah cenah can boga incu wae cenah. Sedangkan mamah geus beki kolot wae itu neng. Kumaha cenah. Tah si neng teh meureunan nahatena teh ngarasa ngagergel nya bari jeung era ge setengah ceurik carita ka indungna teh. Mama, setengah ceurik. Neng mah hampura mama. Setengah ceuriknya pokoknya masih neng itu carita. Jadi boga salaki teh mama neng mah ninggang digagal. Hah? Gagal kunaon neng? Maneh kan rumah tangga reug-reug pageuh geus sataun geuningan gagal. Naon anu jadi permasalahanna? Neng selama kawin sataun teu dipake-pake acan mama. Hah? Geuninganan teu dicabak-cabak acan geuninganan kunaon? Boga salaki teh peluh teu hirup pisan kitu we kahandap. Mentak neng mah weuteuh mama selama kawin sataun teh teu naon-naon. Paling lamun ieu teh mah cerai teh mah status heueuh randa. Tapi neng mah weuteuh teu ditoel-toel acan da boga salaki teh selama sataun teh peluh mama. Maneh neng kunaon lain carita ti baheula keur sabulan 2 bulan. Meureun kitu menta ganti deui nya ai kitu mah rugi mama moal boga incu. Tuh, jadi sepintas siga pihak ketiga ujung-ujungna manehna rumah tanggana ngeusan. Si rumah tanggana teh ngeusan da hayang boga katurunan teh. Ieu mah di daerah Purwakarta kisah nyata, daerah Kulon nya. Mentak lamun nek nikah mun bisa periksa heula ka dokter duanana subur apa henteu lalaki jeung awewena teh meh kanyahoan gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.